Awal mula berdirinya Baraya Buhun di Kaping 13 Juli tahun 2012. Awal mula nama tina sakumpulan budak ngora lah. Pada zamana anu hoyong ngadirikeun suatu komunitas keur ngawadahan hiji kesenian barong nu aya di daerahna. Upami perkawis bebe main diantaranya di Agustusan isi acara resepsi, terus acara TMP di Dago Leret. panginten naon deui nya Kang nya Seueur sih terus acara TMP teaternya terus Dago festivalnya katanya. Untuk Baraya Buhun, upami anu paling berkesan mainnya eta di Gedung Sabilulungan. Baraya Buhun ngawitan anu salaresna ngawitan tampil kengeng jobnya eta di Karcitata Mun. Usaha deh mereka nya usaha deh upami lain kurang mah gitu nya kan gitulah inti nama orang mau mulai seni Baraya Buhun sampai lanjut buyut gitu tapi pisan Kang sip lah yang modern sakitunya Kak ya atur.
harapan simkuring salaku generasi senior di BB kanggo ka generasi milenial nyaeta kanggo BB tiasa ngamumule kapayuna sesuai dengan moto BB nyaeta panceg tina galur cekap hiji eta wae kanggo simkuring mah hatur nuhun. BB bisa lebih solid deui dina segala hal anu termasuk kekompakan personil boh ti senior boh ti juniorna jeung kanggo penerus terutama di zaman medsos siga ayeuna kedah lebih kompak. Sakitu panginten kanggo sadayana Barea Buhun panceg dina galur.